Ekstra hati-hati, ekstra hati-hati ka pangajen di panganten pamaket. Kapalih dia yang kapalih dia. Ibu-ibu panginten lebetan lah kapalih dia mangga. Ayo geuy. Ibu-ibu. Kapalih idul. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum. Punten ka ibu anu neme sumping di teras wae kapalih lebak. Nuhun ka ibu-ibu anu neme sumping mangga kapalih lebak baik. Biasa ngalebetan madrasah sareng ieu aya bumi. Bun, kamu kan dia istri aku ini. Mangga Pak Ustaz.
Mohon sok. Ayo istri ka dia ka Bali, punten bapak istri ka madrasah. Ka istri di madrasah mangga ka dia. Hati-hati di sini. Mangga. Ini dalam ini mangga ka Pari. Ini jangan laki ya, laki unggul. Jadi istri unggul ya. Mohon istri dilobak, istri banget. Coba istri. Mangga. Untuk acara serah terima secara simbolis ini, maka kedua besan naik foto bila. Di luhur. Silakan luhur. Papunten anu kasuhun yang di cinta mata tapi niat ikhlas ngamodalan masihan ka neng ditnah bade sekedap deui di agama mulia ieu cendera mata di kaguluhun kana sadarupi cendera mata anu tos disangakeun. Mudah-mudahan cari gela, ibu cari gela mangga, bapak sepuhna cari gela mangga pak, sareng mamah cari gela bilih pegal, bahan mangga cari gela bapak. Mangga kamu mencicipi hidangan lamun pot dosa akan menjadi pindu. Sok rewas lamun ngadang keterangan ridollahi ridho walidai. Ridho Gusti Allah kumantung kana karidhoan sepuh hidup dua. Poe ini poe kabini buru-buru sumujud, buru-buru sungkem kanu jadi indu. Penta panghampuran poe ieu detik ayeuna kene. Mangga kasep sungkem ka mama, geulis enggal sungkem ka mama. Mama, hapunten sabudaya kalepatan diri aku. Diri kamu kekudus ke mama. Mama sing sehat, mama sing panjang yuswa. Doakan abdi doa sing tinekana seueur rezeki panjang yuswa anu barokah. Mama atos ngadeg ayeuna ngadeg payunan apa kasep neng ngadeg payunan apa sakedapan ngadeg ka itu aa kapal hidin ngadeg sakedap payunan apa kasep geulis anaking mimiti bieu ti indung ayeuna mah saha nu aya payunan hidup duaan teh nu jadi bapak teh anu ngayuga bapak mah lamun beurang panas kapanasan hujan kahujanan sok ngaheulakeun ka hayang budakna jeung pamajikan. Wios anjeunna mah lu atlet kesakeun. Buru-buru kasep geulis anaki eta panghampura nu jadi bapak. Ayeuna kene sumangga sungkem kasep ka apa neng sungkem ka apa. Bapak hapunten sabeureun kelepatan diri abdi. Pinantos diri lamun pot dosa ka bapak. Bapak sing sehat, bapak sing panjang yuswa, doakeun abdi doa. Mangga digabruk bapak na kasep neng digabruk apa.
Jika kamu lepas dari tali, maka tidak bisa sejauh mana kamu bisa terbang. Lepaskan semua masa lalu, seperti melepaskan balon terbang. Aku memberikan balon ini kepadamu, agar kamu bisa melayang ke awan, menggapai cita-cita, karena kebahagiaanmu adalah impianmu. Spesial buat Ananda tercinta Ritna Ayuningsi beserta suami tercinta Dede Yandi Permana. Diangkat dulu balonnya anak teteh, tunggu komando, hitungan sampai ketiga. Jika dilepas balonnya bareng-bareng dan saya minta tepuk tangan yang meriah. 1, 2, lebih tinggi lagi. 1, 2, 3, dilepas balonnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini menjadi suatu tanda melepas pelajaran Ananda berdua. Ayo kita